Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna al-maghfirah nyaritakeun keajaiban sholawat, di mana di jero sholawat teh aya hikmah anu luar biasa. Yuk urang dangukeun. Lamun urang mobil boga kendaraan, ya kendaraan dibawa ke mana, dipakai ke mana. Lamun kendaraan dipakai ibadah, ya ke masjid, ya ziarah, ya kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pemajikan, pemajikan urang teh mawa anana karena ibadah bae. Lamun urang mencat salat, cek pemajikan ka, sabaraha ieu salat ka. Oh, gara urang salat. Ayo neng, ulah mikiran kula mangke deui. Salah kita mah bisa nih, jangan henteu. Eta pamajikan dalam menghanga hayu-hayu karena ibadah be. Eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya Masya Allah karim. Nah iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi. I boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat, teu iman ka Kangjeng Nabi, ngan sakadar bunga kulahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna. Asal poe Senen diangkat, asal poe Senen ditiiskeun, dikurangan siksaanana. Nu mantak lamun urang engke ka neraka, misalnya Haji Pendi ka neraka, Haji Pendi misalnya ka neraka ya, lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas, henteu panas. Engke di neraka ge ya Nabi salam alaika, urang neraka ge kaget, wah Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dieu. Muludannya di neraka ya Rasul salam alaika, ditonton ku urang neraka kabeh. Berarti manghaji ka neraka wae nanya. Ima tiis, maksudnya tiis dah ka neraka tiis. Teu ngajawab heran ku embung meureun. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelema di Baghdad susah jasa, tapi rajin jasa maca sholawatna. Poe eta nyana boga anakna genep, eueuh jang masak, duit teu boga. Musyawarah nyana jeung pamajikanana, poe eta ka ja urang ieu susah bae, geus kieu bae lah. Ayeuna mah imah urang jual, urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu, sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan. Euy nya sakian teh. Hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah. Keur meujeuna nawarkeun imah, ayalah babaturana ngaranna Sufyan. Cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon? Susah jasa kula. Hese jang dahar-dahar aja, anak genep. Maksudna ieu dek dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana, sesana dek dipake usaha. Geus eta mah urusan maneh, ku ari mah poe ieu aya ujang dahar. Sabasaka. Lamun eueuh ujang dahar ketungguan. Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep, jang manehanana jeung pamajikan 2. Jadi genep jeung 2 sabaraha? 8. Dibere 8. Plek. Geus geura ka imah heulana. Gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae. Di Baghdad makan roti daharna. Dibawa kunyana ka karak salengkah 2 lengkah. Salengkah 2 lengkah. Aya anu bara main bari ceuri kurung mah neuleukeun roti. Makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae. Sakieu aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae. Asana teu wasa amat sakieu. Geus neuleuh deui kicep deui, neuleuh deui kicep deui ka roti. Cek indungna teh beuk ulah geus 2 poe 2 peuting teu dahar. Tuh kan kula janji
setengah jam bangun dek turun deh hujan. Geus kajen angin geus aya doa deh. Angin geus aya geus teu sanggupeun besi ngagebrek burung. Teu pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui. Dalamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi, hadiah heula ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah. Tuh beres doana eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doana eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doana eta deui bae Rabbi firli wali walidayya wan je cak urang Arab eta deui doana. Deuk nurunkeun hujan eta deuk ngeureunkeun hujan eta keneh. Mantak pernah diputat hajat kemudian manggil Haji Pendi mamacana hujan kemaribis ku Haji Pendi dipetakeun doa ngua gebrek datang ka subuh tama masya Allah datang ka ieu rarungka dia tidak artinya balik gitu tuh baca dari berkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta kos gitu saknya pan cenah dibaca ku kula menjadi kos gitu doa. Atuh salah nyambatnya terus saya tuh gerimis letik tuh cek lagi setengah jam bener baik. Guys iba cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 2 peuting geus deulekeun ka roti bae teh anakna indungna ditanya di ditu boga anak sabaraha 6 sarua si jingai aduh lamun dibikeun gawe anak teu dahar geus lah aing mah tanggung susah sakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing mah teu ge kajian dirinya nawarkan imah deui ngalamun bae nya kapanggih jeung Sufyan can balik nya na emang pan eta can dalahar anak dibikeun ka bara main sakieu kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banat wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya ngahaneng beji nu bener ya masya Allah coba geura datang ka ditu nya geraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di imah bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa nya datang ka dia dipeluk ku pamajikanna kak masya Allah ya kikiriman kakak poharanya kikiriman kakak sih bener ya iya tadi aya tamu ka dieu cenah kakak meuli di ditu segala bubuahan segala dimakan jeung duit-duit tadi dibagikeun pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ieu kasihan kumaha lalakon. Masya Allah karim geus kos gitulah kajadianana nya lagi kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etalah dititah ku Gusti Allah. Iyalah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri maraca sholawat beta di Masjid Bangona segala panon gitu ngare ketua maraca sholawat beta Bangona bari geus lale eta ya ku rokok tapi tah iya aturan di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengaji ui ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualan maksudnya lain baca sholawat jualan tasbih tak ieu keajaiban. Nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus teh kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal. Begitu ditimbang amalna salat kurang bagus
zakat bogoh jelema susah, amal-amal nu lain teu bagus, korenganan nyana teh ngan sasolawat-solawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis solawat eleh, jas salatna kurang bagus, kabagusan solawat tetep eleh teu kakenca. Cek malaikat ieu mah mesti neraka. Cek malaikat nu sejen, coba aya amal nu sejen eueuh, periksa nyana babantu ka tatangga aya eueuh. Coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus, puasa teu bagus, haji gitu kene, tahajud tilok, duha komo duha mah pabelit jeung pabrik gansa sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh teh kenca diteangan amal nu sejen dikorekan ieu mah keputusanna mesti neraka keheula cak malaikat nu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kumaha ge aya periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana nage ceurik. Nah aya ya amal ya timbang, begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahanang bae kitu kan kos kubu dietek ya jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah. Nah lempeng kitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap aya lempeng kieu mah encan boga maziah, encan boga kaleuwihan, ieu mah can bisa dikasorgakeun. Neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana ceurik cak ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nyaho kitu mah kabeh ku aing segala rupa disedekah-sedekahkeun cak keneh sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawatna doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pamajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pamajikanna ka sabaraha ieu salat ka gara urang salat aya neng ulah mikiran kula mangke deui salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan da lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya masyaallah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat
asal pesenen ditiiskeun dikurangan siksaan anak nu mantak lamun urang engke kana neraka misalnya Haji Pendi ya kana neraka Haji Pendi misalnya kana neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget kok Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dia muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti menghajikan neraka wayananya ini mah tiis maksudnya tiis dah kan neraka tiis tengah jawab heran ku embung meren nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq tahun katilu berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sa'diyah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua nu hiji ngabaringkeun nu hiji melek dadana ka dieu Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun berikut dulur susuna ningalikeun me kaget Muhammad ditikem Muhammad dibunuh Siti Halimah ningali kaget ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek mantak urang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan Siti Halimah kaget kasieun sanggeusna kasieun maka Siti Halimah Sa'diyah ka 5 tahun mikeun deui ka Siti Aminah hujan geus mulai diturun deui iya mah insyaallah diteruskan kurang mantas muluan di dia ke mana ya ke mana iya malam naon ya iya mah jadi sekretaris saya arah saya biasa heran aing mah itu nyawa jadwal malam naon malam 1 iya dilanjut kakarak datang ke tahun kelima Kangjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sa'diyah kasieun nangke orang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakalna nya jadi iya terus timimiti kamari tidinya geus dimulayan kuari datang ke tahun kelima orang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana mugi manfaat jeung menambah ilmu tina tontonan pengajian Abah Haji Uci. Assalamualaikum.